salila-lila rumah tangga jeung Siti Saroh Nabi Ibrahim teh tidak dikaruniai anak turunan. Nah ari begitu nikah sareng Siti Hajar bari jeung eta teh disatujuan ku Siti Sarah teh. Bapana urang teh kieu wae teu boga budak beli sono hayang boga maaf mamah kita hayang atuh ukun budak teh atus menikah deui we. Tuh pan kitu cek pamajikanana. Itu ku soleh-solehna Gusti nu agung dihayang. Ibu bapak hadirin kaum muslimin sadayana, ieu teh mangrupi ujian. Teu aya ujian cocoba anu pangabot-abotna ku Allah dikenakeun ka hamba-hamba Allah iwalti ka para nabi-nabi Allah. Teu aya cocoba ujian anu ararabot anu dikenakeun ku Allah ka hamba-hambana terkecuali ka para nabi-nabi Allah atanapi ka para utusan-utusan Allah. Beuki loba beuki berat ujianana, beuki berat cocobana, beuki luhur martabat jeung pangkatna gitu. Beuki luhur martabat jeung pangkatna cara Allah ngangkat martabat jeung darajatna para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dina muqaddimah simpuri ngadugikeun salah sawios pidauh Allah Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idzibtala jeung dina waktuna Gusti Allah nyoba Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam bikalimatin kurupa-rupa kalimat artina eusi kalimat teh cocoba jeung ujian ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun tuluy nyampurnakeun Kangjeng Nabi Ibrahim mayunan eta mayunan eta cobaan. Sabadana nyampurnakeun Kangjeng Nabi Ibrahim saur Allah qala inni ja'iluka linnasi imama. Alasan kami kuat cek bahasa urang nama gitu. Matak nyoba ka anjeun Ibrahim ngarah ka panggi kualitasna sabab anjeun ku kami rek dijadikeun pamimpin manusia. Inni ja'iluka linnasi imam ngaran-ngaran jadi pamimpin sakabeh manusia otomatis merenang warming up-na oge luar biasa. Pemanasanana oge luar biasa. Di testing heula eta teh. Di tesna oge luar biasa, diterapi heula ku Allah. Tapi ka fa'atamahun qala ini ja'iluka linnasi imama. Sebab kaula boga proyek besar. Kaula boga rencana besar yen anjeun rek dijadikeun pamimpin manusia salam dunia kapalan. Presiden Onaman sanagaranya. Presiden bahasa negara. Tapi lamun pamimpin sealam dunia ini ja'iluka linnasi imama. Dek dijadikan pamimpin sealam dunia setung kebing langit setang karaki jagat. Hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim qala ngacung Kangjeng Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati Gusti bila mana abdi teh tuntas ngalaksanakeun sobar atanapi nyumponan sakuma dipimaksad ku Gusti maka
kahadean nu bakal katarima ku abdi lain jang pribadi abdi wungkul qala wa min dzurriyyati tepikeun eta kahadean ka anak jeung turunan abdi. Hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim teh lain keur diri pribadi lain keur jang pribadieun tapi punya keinginan dan cita-cita luhur ambahan anak luas anak jeung turunanana oge diharapkeun boga mental wajah sakumaha mental nu jadi sepuhna. Wa min dzurriyyati saur Allah diwalar ku Gusti Allah permohonan Kangjeng Nabi Ibrahim qala la yanalu ahdiz zalimin janji kami moal dipikeun ka jalma-jalma anu zalim. Artina yakin diijabana Kangjeng Nabi Ibrahim sabab hamba Allah kakasih Allah Khalil Rahman anu patuh anu taat kana aturan Allah tangtos bakal diijabahna. Nu teu diijabah mah jalma anu malengos ngabalieun kana panggilan Allah tah nu kieu jalma anu zalim. Qala la yanalu ahdiz zalimin bahwa janji Allah moal dibikeun moal katarima ku jalma-jalma anu zalim. Nabi Ibrahim kalebet hiji nabi anu kenging martabat darajat anu luhur masuk dina jajaran min ulil azmi. Ari ulil azmi teh pangkat istimewa di antara para utusan. Jadi kelas-kelasna di para nabi teh aya kelasna di antara para nabi aya di kelasna kelas ulul azmi tina 120.000 nabi nu digelar ku Allah di alam dunia nu wajib ditekadkeun 20 nabi nu tersebut tina Al-Qur'anul Karim mengkerucut deui aya 5 nabi tina 20 nabi anu kenging martabat ulul azmi saha hiji Kangjeng Nabi Muhammad gumelar Habib hiji kadua Kangjeng Nabi Nuh alaihis gumelar Najiullah parahu Allah nu katilu Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam gumelar Khalilullah. Kaopat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam gumelar Kalimullah atanapi Musa kalimatullah. Nu kalima Kangjeng Nabi Isa alaihissalam gumelar Ruhullah. Eta 5 nabi anu kenging keistimewaan kenging pangkat derajat luhur di seluhureun martabat kanabianana di sisi Allah kulantaran sanggup mayunan rupa-rupa ujian anu rarabot ujian anu rarabot. Masya Allah. Tepikeun ka aya keterangan di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sabaqat lil abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu hatta yublighahul manzilatan allati sabaqat lahu minhu. Jadi sahur Kangjeng Nabi di mana-mana Gusti Allah dek maparinan darajat anu luhur dek nempatkeun abdina nempatkeun martabat hambana kana martabat anu pinunjul lam yablugha bi amalihi tapi amalna tenepi kadinya martabatna rek diapungkeun ku Allah tapi amalna urang teu bisa ngangkat kana martabatna eta jalma ibtalahullahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Biasana Allah nyoba heula nyoba jeung ngujina teh ku tilu. Hiji fi jasadi dibere gering dibere geringna nabi mah geus lain pantar corona. Nabi Su'aib, Nabi Ayub,
Nabi Syuaib buta, Nabi Ayub penyakitna luar biasa madaratna 80 tahun Bu, aleng-alengan tapi kabeak sagala saeb sagala-galana sehingga ku saubarna balik deui. Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam anu kenging martabat sobrun jamil, sobrun jamil, kesobaranana anu endah, kesobaranana luar biasa elok cantik. Jadi naon cek Allah di mana Gusti rek nempatkeun rek ngapungkeun martabat jelema tapi amalna teh kurang. Di amal teh kurang pikeun ngajulkeun dirina kana martabat anu luhur, maka wayahna tingkatan-tingkatan nalika Allah dek ngangkatkeun gantarna hiji ku panyakit badan. Kadua bisa jadi ku hartana fi malihi. Ngadak-ngadak usaha bangkar, pailit bangkrut, atanapi aya nu ngarogahala hartana, nepi ka aya nu ngarampok, aya nu ngamaling, atanapi ku jalan macet usaha, tatanen beaku beurit, palawija ditinggang hujan nu teu eureun-eureun tepi ka teu bisa kaala. Biasana eta nu jadi naon anu jadi cocobana teh ya atanapi fi waladihi indungna soleh bapakna soleh kunaon atuh ari budak betah dina salah kunaon atuh budak teh betah dina salah sakitu indung tukang ka majelis taklim. Bapakna tukang ngaji, bapakna tara tinggal salat, tara tinggal ibadah. Kadang-kadang diuji ku anak salah pergaulan dan lain sebagainya. Eta ge mangrupi uji. Ya. Wa in sabbarahu. Syaratna mah hiji we. Hiji syaratna. Sabar. Wa in sabbarahu. Lamun teh mah ieu jalma teh sabar hatta yublighul manzilatan lati sabaqat minhu maka bakal tepi ku Allah ditepikeun ku ladang sabarna tah ngaliwatan tilu ujian nu tadi. Ngaliwatan ujian tilu nu tadi tepi we sabarna ditepikeun ku Allah martabatna. Teu kuat yang hareupan panyakit lintang ti ku sabar. Tekuat yang harapan usaha anu keur ngagejret pailit bangkrut harta ese tapi disangarepan ku sobar. Tekuat yang harapan anak turunan dubar ragajul hese dibawa bener lintang ti ku sobar bari ngadua ka Gusti Allah tamat sobarna sampurna sobarna tapi tah kana martabat eta insyaallah. Jadi ujian ge sami lain ka nabi unggul sanes ka para nabi unggul termasuk ka sakabeh manusia komo ka jalma nu ngaku iman ka Gusti abdi teh iman ka Gusti teh abdi teh iman ka Gusti ieu teh ulah hayang amis wae da jalma iman mah butuh bukti tah buktina sok diuji jika Kangjeng Nabi we kitu fa atammahut tamat bener diijabah ku Allah diijabah wa min dzurriyyati bener teh Kangjeng Nabi Ibrahim diuji leres ye pulang anting Kangjeng Nabi Ibrahim teh ti Palestina ti Madian terang Madian kuningan Madian teh Madian ti Cibugua lempeng we lurus ka Cipasan ti Madian ka Mekah Al Mukarramah di Madian aya nu sepuh namina Siti Saroh. Di Madinah aya anu anom namina Siti Hajar. Pulang anting ngemitan ti Madian ti Palestina ka Mekah ribuan kilometer. Bari zaman harita teu acan aya Grab. Teu acan aya motor ojek acan. Kantenan taksi. Ukur bisa ditempuh ku perjalanan dua hiji ku dua suku kadua gindingna ku onta
nu kuat nganterkeun perjalanan sakitu jauhna ribuan kilo coba ketapan ujian berat fa'atamahun leukeunan we dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ngemitan tos di Siti Sarah teh indit tempo bojo nu anomna teh saha Siti Hajar bari Siti Hajar teh kapan dipindahkeun anak teh ngahindarkeun katimuruan Siti Saroh salila-lila rumah tangga jeung Siti Saroh Nabi Ibrahim teh tidak dikaruniai anak turunan. Nah hari begitu nikah sareng Siti Hajar bari jeung eta teh disatujuan ku Siti Sarah teh. Bapana urang teh kieu wae teu boga budak beli sono hayang boga maaf mamah kita hayang atuh ukun budak teh atus mah nikah deui we. Tuh pan kitu cek pamajikanana. Itu ku soleh-solehna Gusti nu agung ni hayang. Begitu ngadenge Siti Hajar ngandung aya robah sikap. Split personality nu tadina ngajurung bet ayeuna jadi kemu. Bet ayeuna jadi cemerut akhirna ku Allah dipiwaran tebikeun sapi tong di dinya anger we moal kuat lamun dihijikeun mah bakal page treng wae tuh akhirna di sapi ditebih teu kagok ditebihanana oge ibu teu cara ti RW hiji ka RW 7 deukeut atuh ribuan kilo ieu mah ribuan kilo tapi kakak Mekah Al-Mukarramah bari Mekah harita teh Masya Allah ibu kebayang perjalanan di Palestina ke Mekah atuh kapanan eta teh gunung batu sagara keusik bari mapah teh panas mentrang tuluy teu make naon teu make kendaraan ukur ku onta hitung tuh terus Allahu Karim datang ujian kedua. Mana ujian kedua nate Siti Hajar boga orok beak bekal. Boga orok beak bekal. Sementara cai susuna teu aya. Narek kumaha? Kangaran buah hati belahan jantung kapan kudu hirup? Duh ngadua ka Gusti Allah. Akhirnya diijabah ku Allah tapi lewat ujian. Ujug-ujug tuluy diijabah ngocor we cai ti langit teu kitu kapanan eta teh pantar istri Nabi. Ari urang ngadua mun hayang Poktorolo. Ini hayang cekur. Itu Gusti menta alhamdulillah nuhun. Tah istri Nabi wae dicoo heula ku Allah. Nya. Dicoo duh, iya Ismail geus lahir cai susu beak Gusti ka mana abdi kudu neangan cai. Rai ku Allah dituduhkeun tuh ka ditu tuh rek aya hujan cai. Lumpat ka munggang pasir leutik nu ngaranna Marwah. Datang ka ditu ternyata halodo kareret belah dituna aya mega oh di sofa bakal aya cai indit ka ditu. Datang ka ditu katipu ku rarasaan. Sugan teh nyarek aya cai ternyata henteu bayangkeun budak ngadagoa bari tanaga awewe kur hiji-hijina bari lumpat lain di satempat ka ditu ka dieu ka itu ka dieu lain sakali 7 kuriling pulang anti dicook ku Allah. Padahal lamun Gusti Allah daek makan kun payakun naon ese-ese teuing tah cai. Tapi teu kitunya. Teu kitu cacak-cacak istri Nabi. Nah, atuh ari istri jeger. Ngadua meuni sok hayang sagala dijabah hayang dicekgur. Masya Allah. Tuluy kapanan geus diijabah mah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Teu di sofa, teu di Marwah, di tempat napisan Ismail lahir. Tetejeh anjeunana geproh di dinya sumber cai burial teu katakan. Sekali datang ibu teu eureun-eureun tepi ka ayeuna coba.
siuk deng-deng siuk langgang begitu datang jamaah haji di penjuru dunia unggal balik mawa cai di itu dipakai mandi dipakai minum balik ke lembur dibawa nepi ka ayeuna teh saat-saat eta cai. Masya Allah. Sugan teh geus sakitu dongengna teh episode Nabi Ismail karek sawawa meusa datang deui Nabi teh diparentah ku Allah inni azbahuka fanzur madza tara ya abatif alma tu'mar insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail ujang bapak teh ngimpi terkira ngimpi lain belegedeg Gusti Allah Ibrahim pencet ya budak teu kitu ngimpi ditepikeun ngimpi ini arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara bahasa Allah Al-Qur'an jang bapak teh ngimpi tuh Pak ngimpi wae ditanggap itu kurang ya mah jang bapak teh ngimpi gitu mimpi naon Pak bapak teh kudu masjid hujan tuh mimpi wae tahu meni di naon meni ditanggap tegas gelo bapak gitu dek mahal anak sorangan mimpi ieu mah Allahu akbar kumaha cek budak bapakna luas anakna luas kumaha indungna nya sarua luas eta teh luluasan kitu teh lain luasan cara urang mah spekulasi Nabi mah lain spekulasi sabab yakin eta teh kalam saha kalam Allah Subhanahu wa ta'ala lamun lain spekulasi urang mah masa kitu boga kayakinan ge masih kana kangkren kapan ke masjid cieun corona tuh gara-gara ngimpi tapi dilaksanakeun kalawan hate anu full yakin ka Allah Subhanahu wa ta'ala bapak luas anak luas fandur madza tara kumaha ta cek ujang kumaha cek ujang satajiduni insyaallahu minas sabirin laksanakeun Pak laksanakeun dititah ku anak laksanakeun Pak laksanakeun nya insyaallah bapak bakal ningali abdi bakal jadi jalma anu sobat kumaha indungna waduh Masya Allah begitu ngadenge setan recok ngagoda hajar tingali Ibrahim geus kelok sia anak maneh menang capek berjeng loba ditinggalkeun ayeuna kari-kari geus gede capek ngurus ayeuna dipeujit ku bapana cik mikir teh kitu turkeun eta salaki juga kitu pantesna ieu nya setan pantesna mah kitu teh kitu pantesna mah kitu geus mangiriman carang nempok jarang sapanjang namane ngurus aya ditendeun di tempat nu hara-haraeun budak jabak kaset jabal lincah jabak budak tengah gedean ayeuna datang bapana dipeujit geras eta kitu turkeun salaki juga kitu pantesna eta setan ngabudakna Gusti kumaha cek Siti Hajar teh alik setan nu nitahna ge Gusti mah leuwih nyaah batang induk bapakna Gusti leuwih nyaah ka anak aing batan bapakna jeung indungna ya Allah Gusti walay yudayyauni nah teu kudu mangmang atuh Ibrahim teu kudu mangmang akan eta teh parentah Gusti mata kitu ke Gusti nita teh alus luar biasa can kapanggih ku urang der we laksanakeun luas eta indung diuji na pokona malalakon tapi kang ngadoa waqala wa min zurriyati anak turunan abdi Gusti latang sobar abdi muga-muga sing kapercanten keing derajat anu luhur jadi pamimpin sakabeh manusia Nabi Ismail dikersakeun jadi nabi Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim jadi
jadi nabi, incuna Kangjeng Nabi Syuaib jadi nabi, buyutna Kangjeng Nabi Yusuf putra Nabi Syuaib jadi nabi, nepi katras ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata Kangjeng Nabi Muhammad ngadopsi sebagian syariat Kangjeng Nabi Ibrahim. Ijabah wallah. Ijabah. Mana ayatnya? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran